gitu kan. Iya. Ai pamana kula sadewa. Tah juragana kula sadewa mah tukang urus kuda. Satrik Dharma Ganti sareng Tantri Para. Iya. Jadi papisah we sadayana oge. Ari dua istri, dua Drupadi. Tah jadi pelayan. Jadi pelayan di karaton di mana aya tamu teh ayeuna nu nyangakeun cai. Leuteun teh sih. Saha Bibi Drupadi, wa Drupadi. Kakasina Iya. Malini. Walini, Sanes Walini, Malini. Abdi ge pada ditu mah digenti ngaran teh. saha maneh? Abdi Iya. Jeremy Thomas. Nya. Pun bapak jadi bakal sabu berontak. Abdi kantong bolong. Iya. Jadi cleaning service. Nya. Aduh, ampun, paingan teu kapangi. Upami palai tepang kulan sadayana sadere-sadere teh api-api ngararuseup aya nuju cuti kitu di balungan ngararobrol nya dina lapak kontrak nya juragan bino mah hamur jujurna teh nya Make hamur. ai teu meunang teu dipotongkeun jujurna nya Datara nyanggut wae ka juragan bima teh laukna da upana atuh. Kunaon Mulai lain batur upan teh kui, jago, pelet, ai Kangjeng Rama? tuang rama mah kulan kuhihit. Kuhite. Kukumbulna kuhihit. Ayo pada. Ayo upana teh nyaeta ku nok asin. Dikaitkeun nok asin teh. Teu dipesek. Sia gelo. Iya, mun kitu mulai Kangjeng Rama. Gitu kan. Malahan abdi kungsi di udah-udah Usaha. juragan bima dan lebih ke tengah poe dengan amak-amakan yang museumna tetemunan agan cekeng seueur gitu agan kengeng Henteu. amak kalau tetemunan dan agan upana ku cacing kengeng henteu agan cek abdi teh ku siki salak geura lauk dia menyangut nyanggut gitu cenah pak ku siki salak cek abdi teh bari lupa nya moal geretek teh abdi ambil budak-budak iya nepi ka aya da ambek teh abdi mah iya Tapi omongin wae atuh sia. nuhun gitu lah Jadi bener di negara Wirata. di negara Wirata mu ayeuna teh Gusti Drupadi teh nuju bingung Gusti istri teh Nah, patih negara Wirata iya. ngahuruyan wae Saha Kicaka namina teh wah sami sareng tuang rama awak salirana teh jagung gede si mardada eta teh jago kan teu aya nu mangga kuliah kaeta kakasina Kicaka teh jagung gede tah teh bogoheun ka Wa Drupadi. Mohon aing ngalangkung Gusti Drupadi teh tepak bujurna teh koceak atuh duh Lamun panggil bae digisik sama kulo teh. wah moal kuat agan Lah, sia. Ieu moal kuat teu pecahkan aya jauh. ya jago pisan itu mah nya Iya. eta we kan ku sakti-saktina Saha agan menyabak batu mah hancur tapi Kicaka. tapi Kicaka mah kan batu segede leuit tah aya kamak tadi cabak we Hancur. henteu da batu Pika keuleuh teh sia. gitu pulang iya
Jadi Saur sadayana teh hasil gempungan cepot indit maneh kapringgandani ya kasabulan deui kaula terek angus nyamur balik teh cenah kaula teh moal ka mana-mana iwati kapringgandani. aduh nuhun Tak kitu ulah abdi teh hoyong Jepang sareng Gusti Ratu ulah terbaik di dia bisa ya intel oh kitu saya tuh ulah kaulah teh ayeuna tekad Duarwati dek nepungan Abimanyu saur kene ka juragan Abimanyu kan harewos kene abdi saya intel mah iya bari sakatenan kawa Batara nuhun ulah kitu kaulah ayeuna rek ini karena gara Duarwati ia bakal tatang-tatang nyayogikeun Kangjeng Rama mulih tina nyamurna saya ulah tak itu bisi maneh teu boga duit keur jajan tah bawana nuhun ulah ditampi Wah, dari 100.000 dua ane bagikeun mereka deui masih begitu oh eta duakeun entong dek preli lah teh siapa dah gede sebut wae tuh itu lah ayo ini pot buat ini kau lagi di rumah apa ini apa ini salam satu saya kajuragan Abimanyu ke Gusti Batara iya asadayana we itu salamet sadayana ge panawat iya Raden Gatot Kasalumaka Abimanyu salamet geuning Kangjeng Rama teh maju Paulus lampahipun astra jingga dawala mulih deui ka nagara Wirata Gatot Kaca lumampah ka nagara Duarwati maksad nepangan Abimanyu oge Sri Batara Kresna Paparwite sapia rempel kudung